Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kena tiasa patepang dangu di tiasa seserangan di soksana semung di Jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jajarna ilmu buhun dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 11 na. Mudah-mudahan kau ini acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrah mana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mikat cinta tur mikarasep kana seni budaya Sunda etang-etang ngamumulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra supados teu nyangkolong tinggal waktos semangat urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ndangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Neng Jiah anu dihadang kedua jalma. Anu ngaran Loban jeung Lobin mangrupakeun jalma anu kemar, anu gagah tur sakti, ilmu panemuh jampe pamake. Loban jeung Lobin adi lanceuk anu nyerang ka Jiah Lopa ngan hanjakal. Jiah Lopa mangrupakeun hiji wanoja anu gagah tur sakti. Anakna Kibarja mangrupakeun jawara anu dina waktu baheula Kibarja teh nu disebut jawara anu kasohor. Kibarja anu baheula disebutkeun Ki Tarusakat anu ayeuna geus ganti ngaran lantaran geus mung deui nincak dunia kajawaraan. Ayeuna ilmuna diwariskeun ka Neng Jiah nu tangtuna teu jauh beda jeung menjadi bapakna kemampuan ilmu bela diri. Dua jalma anu geus diadu bantrok kekuatan ngarasakeun kumaha hebatna tanaga jero Neng Jiah anu keuna kana awak maranehanana duaan. Kurang ajar. Saha sebenarnya lain. Teu kudu nyaho kuring saha. Ngan anu jelas. Kuring jalma anu keur ngalalana. Cek Neng Jiah harita beri nangtung neuteup seukeut kadua jalma anu timbang kieu. Ki Lobin harita nu neuteup ka Neng Jiah harita pok ngomong. Kula ngaku kena kehebatan anjeun. Saha anjeun sebenarnya? Hade, namun kitu mah. Kuring anu ngaran Jiah. 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 Kula jujur ngaku kena kehebatan anjeun. Sabab kula kakarang ngarasakeun ilmu panemuh jampe pamake anu dipimili ku anjeun. Terus anjeun maksud gadang kula rek naon? Eueuh maksudna naon? Kula rek ngabejaan. Wayahna anjeun ulah asup ka ieu kampung. Memang daya naon? Bahaya kacida. Ulah bagian tina ieu perkampungan. Ieu kampung anu disebut Kampung Buaya Mangap. Kampung ieu mangrupakeun eusina para jawara anu hebat tur gagah. Terus maksud anjeun tadi ngahadang kula? Hampura. Ulah sabenerna teu boga niat itu jeung ieu.
Cuman kula ngarasa karunya jeung hariwang. Kasing saha wae komo ieu tangtungan wanoja model anjeun. Kula sabenerna teu akur jeung urang kampung ieu. Adik kula anu pernah ngarasakeun kumaha hirup di kampung ieu. Kek. Jadi maksud anjeun teh ngahadang kula teh kabejaan. Bener. Sabenerna kula teh lain jalma jahat komo deui jalma model bangsat. Geus loba kajadian nu asup ka kampung buaya mangap ieu jadi korban-korban jawara nu aya di kampung buaya mangap ieu. Oh, jadi gitu. Memang saha anjeun sebenarnya? Lamun kudu dibejaan teh kula teh mangrupakeun asalna di kampung buaya mangap. Ngan kulantaran ieu kampung dilinih ku hiji jawara gagah tur sakti sehingga kula kudu liar kudu kaluar ti ieu kampung sabab jelas kula teu mampu ngahareupan para jawara anu aya di eta kampung. Memang eta jawara anu aya di kampung disebut buaya mangap teh memang jawara anu jahat. Jawara gagah tur jahat. Ieu kampung buaya mangap teh kasebutkeun hiji perkampungan asalna anu tenang, rahayatna anu akur, tempat daerahna anu subur tur makmur. Ngan kulantaran ku kadatangan sababaraha urang jawara kampung buaya mangap teh ngajadikeun tempat pikeun tarung para jawara-jawara. Ieu kampung sageus diasupan ku para jawara kanyamanan kabetah para warga nu aya di dieu kaganggu kausik. Tatanen kalah beak direbutan, harta pakaya kalah beak dicokotan ku para karaman sangeunahna. Kaasup kaula nu kudu kaluar ti ieu kampung. Langkung sae ayeuna mah Neng. Punten sateu acana. Urang mending keneh ngobrol we di tempat Mamang. Memang di mana gitu, Mang? Mamang boga tempat khusus oge warga-warga anu memang lumayan rada jauh di kampung ieu pikeun nyamankeun diri bari ningali situasi sugan jeung sugan aya jawara nu mampu kula rek menta tulung sabab eta kampung geus kasebutkeun tanah kalahiran warga anu ayeuna kalalabur nyarumput teuing di mana sabagianana. Neng Jiah harita ngahuleng neuteup seukeut ka si Mamang. Neng Jiah harita pok ngomong deui. Mamang yakin hiji jalma anu memang geus kaniaya eta kampung. Yakin. Mamang sebenarnya lain jalma jahat. Tapi setiap Mamang kunaon Mamang make jeung megatan tadi tur ngomong rada kasar, lain rada kasar memang kasar. Justru Mamang teh hayang ngeureunkeun jalma nu hayang asup jeung hayang nyoba pangartina sakumaha kamampuan eta pangarti anu tetela neng geuningan anu luhung ilmu jembar ku panalarna. Tos ayeuna mah pami bade hayu
urang ngobrolna langkung raos di rorompok Mamang. Palamitra kaum dangu sadayana. Neng Jiah neuteub seukeut kadua jalma. Anu mana eta jalma teh harita katingali tarungtul. Neng Jiah asa cangcaya, tapi lamun ningali sikepna eta jalma nu ayeuna beda pisan jauh jeung samemehna anu garang katingali. Pok Kilobin harita ngomong deui. Neng, tangtos neng ngaraos cangcaya ka Mamang. Margi Mamang ti payun tadi nyarios tur megat usacara garihal kan neng. Tapi sakali deui Mamang hampunten sanes Mamang niat nu sabenerna Mamang megat teh pikeun itu sareng ieu na, tapi nu jelasna Mamang megat kasalira neng teh ngarasa hariwang. Lamun temah neng tadi memang eleh ku Mamang tangtos bakal dicanak ku Mamang disalametkeun ngan kulantaran Mamang anu memang kasorang. Mamang oge ngaraos bagja sugan jeung sugan neng tiasa di anggot disuhunkeun pitulungna ku Mamang jeung warga-warga nu saesna. Kumaha ayeuna? Nah kersa neng nulungan atanapi nya santeuna ngobrol sareng warga cacarios di ditu di rorompok Mamang da lumayan ageng ngan pedahnya kitu pasasak-sasak seueur jalmi pan di ditu teh. Jalmi-jalmi anu nyalametkeun diri tur nu ngungsi bari neangan teka tareka. Kumaha carana pikeun balik deui ka kampung Buaya Mangap? Neng Jiah harita dina hatena ngomong. Nah bener ieu omongan jelema. Tapi dina teu benerna oge aing hayang nyaho we. Cek Neng Jiah harita bari neuteub. Kaloban jeung Lobin. Saya Mamang. Pami kitu mah abdi bari ngiring. Bade ngiring. Bari ngiring. Sakantena hoyong terang. Di mana nyara rumputna balad-balad Mamang teh. Aduh, nuhun pisan geulis. Mangga ngiring ka Mamang. Sanggeus puguh kitu mah Kilobin jeung Kiloban harita lempang leuwih ti heula bari culang cileung sagala memang katingali loba kasieun. Kakarage ngalengkakeun suku kadenge aya nu seuri mani ngabarakatakna keranan. Anjeun Loban jeung Lobin jeung ieu wanoja nu geulis rancunit rek kamarana. Omongan anjeun geus dikanyahokeun ku kula. Tiluan harita eurereun Loban jeung Lobin katingali sepa nekeranan sabab geus nyaho saha anu ayeuna keur ngobrol ngagunakeun sora tan katinggal. Neng Jiah harita rurat tereret kakenca kakatuhu. Tapi da eueuhna naon. Nu katingali teh kurtibah tangkal kai anu aroyag-oyagan jeung daun cau nu ting arulang. Neng Jiah harita anu nemalan ngagunakeun pangarti ngagunakeun aji kasaktena. Tangtu pikeun ngimbangan sora eta jalma. Saha anjeun? Anjeun leuwih hade keluar.
Kula anu ngaran Cabang Seranganga. Cabang Seranga. Bener. Kula pangawasa di ieu desa, sesepuh di ieu kampung. Beres nyarita harita seor angin ngegede. Nyeor harita nepi ka tatangkalan nu sabeudeureunana harita tingplan. Neng jia harita nu nangtung mancuh dina tangtunganana. Buukna anu panjang harita katingali tinggal rupai. Diri ibarat ngahiap-hiap ka musuh anu didagoanana. Sedengkeun kiloban jeung lobin harita katingali ngageter hatena. Sabab manehna geus nyaho. Cabang Blanga mangrupakeun hiji jawara gagah sakti anu ngarebut kampung manehanana. Tapi teu wani ngomong manehna oge. Ngan tibah kur neuteub seukeut katangtungan hiji wanoja anu tenang nakranan katingalina nyaeta Neng Jia. Corilat jeung bayangan anu warna anu hideung hari tengah corilat di hareupeun Neng Jia. Wanoja, kula anu ngaran Ki Blanga atawa sok disebut Cabang Blanga. Neng Jiah neuteub seukeut ka hiji tangtungan anu buukna panjang cerewing, tangtunganana jangkung, katingali umurna kurang di 70 tahun atau kira-kira umurna 60 tahunan. Tengah tuwuh. Ya lopa imutnya gelenyu harita paripos ngomong. Tayat tanda-tanda dia lopa gimir atau sieun ku eta tangtungan anu jelas-jelas jawara kahot, jawara anu hebat. Jadi anjeun anu ngaranna Cabang Blanga. Memang kula anu ngaran Cabang Blanga. Kula pangawasa jawara. Kula anu geus loba ngelehkeun para jawara nu can pernah lagrag di medan laga. Anjeun nu geulis nyampeurkeun ka ieu tempat dibagiakeun ku kula anu geus tangtuna. Urang bakal ngahiji. Iraha deui kula menangkeun wanoja nu sakitu geulisna. Mbeuh. Saha ngaran ieu teh? Lamun hayang hafal ngaran kula, ku kula dibejakeun. Kula anu ngaran Neng Jia. Jia? Wah, ngaran anu empuk-empuk nyoy. Jia, Neng Jia. Ek daun anjeun datang ka ieu pitempatan. Lain maksud kula rek datang ka ieu pitempatan. Eueuh maksud kula datang ka ieu pitempatan. Kula nyorang tur ngaliwat ka ieu pitempatan lain ngahaja. Sebab kula oge teu nyaho ieu teh daerah naon. Kula jalma nu keur ngalalana nyangan pangalaman. Nya wajar lamun kula ayeuna datang ka ieu pitempatan. Memang sih wajar, tapi jiga nama ieu teh jodoh jeung dianterkeun ka ieu pitempatan. Ieu kampung ngaranna Kampung Buaya Mangap. Nu tangtuna dipingpin ku kula hiji jalma anu gagah perkasa. Anjeun nyebut gagah teh anjeun. Tapi centang tuh cek nu lain anjeun gagah. Kasih ku diri kula.
Lamun kitu hayang nyoba ka kaula. Nyetang tuh. Porman anjeun ogen teu tenang. Porman anjeun ogen teu ngayakinkeun. Kaula jadi hayang nyoba sakumaha kemampuan anjeun. Hayo. Yah lo atanapi Neng Jiah. Neng Jiah anu nangtung mancuh teuteupannana seketir ibarat silalatuan harita. Neuteup kalalaki anu jangkung begang anu ngaran Jabang Blanga dina waktu harita. Puguh we Jabang Blanga kaget ningali ieu wanoja anu eueuh kasieun tur eueuh karempan ku dirina, padahal jalma-jalma jawara komo deui awewe. Cacakan lalaki ge lamun papangih jeung manehanana tangtu ngarasa ajri. Jabang Blanga anu geus kasohor di mana-mana kasebutna. Hiji jawara anu tangguh, hiji jawara anu gagah. Jawara kahot anu gabogaan elmu buhun tangtuna. Tapi ieu wanoja anu aya di hareupeunana saeutik oge teu mere cahara ka dirina. Eueuh rasa ragu sieun atawa deui keung ku dirina. Padahal dirina jelas hiji jawara nu gagah. Katingali paroman Jabang Blango anu memang geuneuk ngarasa amek. Hei Cia, yakin anjeun hayang tarung jeung kula? Kunaon tong jeung teu yakin? Nah anjeun teu yakin karena tangtungan kula. Kurang ajar. Cia, jujur ku kula kakara ningali kakara neuleu wanoja sageulis anjeun sahebat anjeun wani nangtung mancuh dareupeun kula tanpa rasa sieun atawa keung. Anjeun manusa kuliah oge manusa. Lamun anjeun dahar sangu kuliah oge jalan sangu. Kunaon make jeung sieun sagala rupa. Pedah eta anjeun disebutkeun gagah. Kula can pernah nyoba sakumaha kagagahan anjeun. Kaula can pernah ngukur. Kurang ajar, rasakeun yeuh. Curelat harita. Eta aki-aki anu gagah tur sakti anu ngaran Jabang Blanga harita ngagunakeun ajianana. Nyauk awakna ngarah kana pelebah dadana. Neng Jiah anu keur nangtung mancuh dina tangtunganana. Neng Jiah harita ningali gerakan eta aki-aki nu gancang nakaranan. Teu keung teu teusing. Neng Jiah anu geus kalatih ku Ki Barja nu bapakna. Elmu panemuh jampe pamakena geus diturunkeun ka dirina. Nu tangtuna ningali gerakan anu cepet model kitu keur Neng Jiah geus biasa. Curilat Neng Jiah harita ngacurilatkeun awakna kagigir. Sakolepat harita Neng Jiah nepak kana pelebah leungeun eta aki-aki. Galeong eta aki-aki langsung ngakeleong. Hiuplak heudaw eta aki-aki reuwas nakaranan sabab tetela tepakan Neng Jiah teh anu ngagunakeun aji kasakten kurtibah satengahna tanaga jerona ngajadikeun manehna harita ngoleweng tur ngagaleong. Untung manehna kuat tur nahan kasaimbangan awakna. Jadi sakitu anjeun teh. Kurang ajar. Hei Cia, ulah waka seuri ulah waka bunga. Aing can siap. Can siap cek anjeun. Iya. Saha sabenerna anjeun? Kula lain saha-saha jalma anu ngalalana. Jalma biasa anu mung kaganggu ku jalma-jalma model anjeun. Kurang ajar. Harita Jabang Blanga ngawatek ajianana. Set. Katingali gerakanana anu sigah hareuras dina waktu harita. Jabang Blanga harita anu ngawatek ajiana katingali kunyem-kunyem bibirna. Wanci lambang gula kapali coba dekat selaman keker brak.
Para mitra kaum dangu sadayana, Neng Jia harita tetep sanajan kumaha oge manehanana teu wani gagabah kaeta jalma anu ngaran Jabang Blango. Jabang Blango nu ngawatak ajianana harita katingali dua leungeuna sidakep siriku tunggal bari kunyam-kunyam bibirna. Neng Jia harita neuteup seukeut naon anu rek dilakukeun ku Jabang Blango dina waktu harita tangtuna diah lopa oge henteu cicingeun. Diah lopa geus tangtu bakal ngimbangan kana kamampuan tur kahebatan ieu jalma jawara di kampung Buaya Mangap. Sanggeus beres ngawatak ajianana, Jabang Blango harita neuteup seukeut ku sorot teuteub anu katingali seukeut nakaranan tur nebarkeun geteran anu hebat tina eta teutepan Jabang Blango. Sakumaha hebatna ilmu anjeun, sakumaha kuatna kemampuan. Ieu ajian nu disebutkeun jaring sakti nu geus tangtu bakal nyangkalak anjeun. Hei wanoja, nunggaran Jia. Ulah Jabang Blanga nu tangtuna anu moal bisa dielehkeun ku anjeun euy. Geura siapkeun diri anjeun pikeun narima ajian ti kaula. Hiat. Wer, karasa harita aya angin. Tapi anehna eta angin teh lain angin sabiasana angin ur ngagilisir kana awak atawa nebak. Tapi ieu angin teh anu katanga karasa lengket nakaranan. Lengket kana awakna Jiah lo Neng Jia. Neng Jia harita nu ngarasa kaget treuwas lantaran sajongjongan awakna anu teu bisa digerakeun. Sedengkeun Ki Blanga harita ningali Diah Lopa nu geus kapangaruhan ku ajianana. Harita seuri bari lelengakan ka tukang tur neuteub seukeut ka Neng Jia. Kekula kumaha anjeun teh geus puguh bakal jadi pijodoeun kula, tuh buktina ayeuna geus teu mampu. Sedengkeun anu duaan si Kemar, Loban jeung Lobin ngarasa kaget tur deg-degan hatena sok sieun we. Neng Jiah kabeunangan ku ajian anu disebutkeun jaring sakti anu ngajadikeun sakabeh musuh-musuhna teu nganggap mulia samun kabeunangan ku eta ajian. Tapi Neng Jia hiji jawara anu gagah sakti warisan ka Ki Barja anu tangtuna kajeun teuing kumaha oge Neng Jia geus pasti bakal misa bukana. Dina kaayaan Neng Jia anu geus kapuret kaiket ku eta ajian, Neng Jia mereumkeun panonna harita ngawatak ajianana. Eta ajian anu disebutkeun pancar bumi. Awak Neng Jia harita ngageter. Aji pancar bumi anu geus aktif dina waktu harita. Neng Jia anu memang ngagudakeun aji pancar bumi harita bari peureum ngakipekeun awakna geus sakara-kara. Dina awak Neng Jia harita lir ibarat kaluar haseup anu warna hideung nu saterusna ngakulung terus mumbul ka jomantara. Atuh puguh we Jabang Blanga harita ngarasa kaget tur heran. Sabab tangtungan ieu awewe anu aya di hareupeunana teu mempan katibanan ku aji anu dikirimkeun ku dirina pikeun murat tur meungkeut awakna sacara gaib. Dina hate Ki Blanga harita pok ngomong, "Ih, nasa sabenerna ieu wanoja. Ajian aing teu mampu tur teu mempan, tapi aing masih kene loba ajian-ajian anu lain.
Jabang Belanga, gerebeakeun ajian anjeun. Hayang nyaho tapi ka mana kekuatan tur kemampuan anjeun teh? Cek dia antara picuk Neng Jia harita. Bari panonna neuteub seukeut ka eta jalma. Jia. Ulah waka seuri euy. Ulah waka bahagia, ulah waka bagya. Sabab aing masih keneh loba ilmu panemuh jampe pamake anu disimpan. Anu siap pikeun ngancurkeun anjeun euy. Ulah kurhuntu. Hayo. Kaula geus teu sabar. Hayang geura narima ajian ti anjeun. Hayo. Neng Jia harita bari nulak cangkeng sagala neuteub seukeut atuh puguh we Ki Jabang Belanga asa diledek asa dihina ku tangtungan wanoja. Nyaeta Neng Jia anu aya di hareupeunana. Urang ngajar. Rasakeun yeuh corelat harita. Jabang Belanda ngacorelat awakna lir ibarat kilat harita nyamer maksudna rek ngarep karat cangkengna Neng Jia anu leungit. Tapi orok kaya Neng Jia harita nu siap tangtuna dina sagala rupana sagala kemungkinan. Neng Jia harita ngalebatkeun awakna ke belah kencaeun musuh les cirim Neng Jia harita leungit. Jabang Belanga harita nu ngaringeuh dak dumadak harita kaleungitan cirim anu diserangna. Neng Jia ningali kawas kitu harita ngepretkeun leungeunna kana pelebah tak-tak musuhna. Hiuplak! Jolongjong harita. Jabang Belanga ngajolongjong ka hareup. Kepretan teu sabaraha tapi tangtu ngagunakeun kekuatan kemampuan anu hebat ngajadikeun awakna jojolongjongan ampir teu ngagebru lamun teu mampu nahan kasaimbanganana. Tanggeus kitu Neng Jia anu nyusul tepus harita langsung notok kana pelebah urat-urat nadina Ki Jabang Belana. Ki Jabang Belana harita anu nangtung mancu dina tangtunganana. Sedengkeun di Neng Jia anu nulak cangkeng harita ngurilingan kana awakna. Jabang Belanga geus teu bisa naon-naon. Neng Jia anu seuri nyikikik harita mata kukurayeuna karanan anu ngadenge. Sabab eta seuri teh ngagunakeun aji kemampuan anu hebat. Seurina Neng Jia tangtu ngajadikeun warga di eta pitempatan ngadenge. Sabab ngahaja Neng Jia ngumpulkeun jalma-jalma supaya kaget supaya dararatang ka eta pitempatan. Bener. Pancingan Neng Jia bener nyata. Jalma-jalma ting torojol sabab ngadenge anu seuri dir ibarat ukurayeuna karaanan. Ceuk paribasana sora seuri kuntilanak meureun. Sanggeus sararea jalma loba di dinya harita kerung. Sabab di hareupeun Neng Jia aya jalma anu ngajeteng teusik teu malik anu ngaran Ki Belanga. Neng Jia anu nangtung mancuh dina tangtunganana harita neuteub seukeut ka jalma ngurilingkeun paneuteupna. Eta jalma anu geus loba dararatang nungtutan ka dinya. Ampir sabagian ti kampung eta anu jumlahna teuing sabaraha ngan anu jelas eta jalma kabeh oge baladna ti aki-aki anu ngaran Jabang Belanga. Ningali kejadian kawas kitu eta jalma-jalma nu rek datang harita bengong. Teu percaya kana tetempoanana lamun Ki Jabang Belanga harita lir ibarat jadi kacooan ku eta wanoja anu geulis rancunit anu can dikanyahokeun kumarenana ngaranna saha. Salah saurangna harita srog maju ka hareup. Sosokan wani sosokan jago. Saha ilaing? Rek naon anjeun make jeung nanyakeun ngaran kula? Urang ngajar. Wani-wani ngacak-ngacak di kampung aing segala rupa. Da teu apal. Saha ieu pamimpin di kampung aing? Pamimpin anjeun ayeuna geus teu kaya. Ayo, anjeun rek bantuan? Urang ngajar. Semrut eta jalma nyebrut narajang. Kakarage arawakna ngalayang harita dia lopas sakolebat nalapungkeun sukuna kana pelebadadana. Hiu gedug das. Jungkal kalayang eta jalma langsung ngalayang nu saterusna bru namru jauh kurang leuwih 10 meter jauhna. Rusak eta jalma geus teu inget di bumi alam. Nu salaina harita bororah yang maju nu puguh mah harita narareuteub bari undur-unduran ka tukang.
Neng Jiah anu nangtung mancuh dina tangtunganana bari nulak cangkeng. Bukna anu lumayan ketebak ku angin harita pok ngomong sorana nepi ka handaruan keranan sanajan dina tangtungan awewe. Heh anjeun. Anjeun anu aya di warga di kampung cek Buaya Mangap. Kudu dikanyahukeun ku anjeun. Pingpinan anjeun anu ngaran Jabang Blanga ayeuna geus teu bisa naon-naon. Saterusna anjeun rek kumaha? Nah anjeun rek kabantu ka pimpinan anjeun. Ka guru anjeun anu ngaran Ki Jabang Blanga. Jalma nu ditanya harita tengah jawab kalau ting rareret we ting perlong jeung baturna ting taroe leungeunna jiga wayang golek. Ngarasa keung minder. Lantaran guruna sorangan anu ngaran Jabang Blanga harita geus teu bisa kumaha-kumaha kobo deui maranehanana. Jabang Blanga dina hatena ngomong, kurang ajar. Aing kudu wiwirang di kolong catang. Waduh, ieu awewe teh saha benerna ieu wanoja mani hebatna kerana. Nah, aing kudu taluk manehna daripada taluk ka manehna leuwih hade aing. Paeh deui mon. Kitu nu aya dina geurentes hatena Ki Jabang Blana anu mung taluk sanajan eleh. Era wiwirang di kolong catang kudu eleh ku budak ngora bari jeung geulis tangtungan hiji wanoja tangtuna. Mung Jabang Blanga harita nepikakeun kudu kasorang mending keneh paeh ceuk paribasana daripada kudu ngaku kana kaelehanana. Sedengkeun Neng Jiah bari neuteub seukeut harita ngadeuketan ka Jabang Blanga. Jabang Blanga. Anjeun ayeuna rek kumaha? Geus teu walak aya. Arek diteruskeun tarungna. Ku kaula rek dibuka. Neng Jiah harita langsung notok sababaraha titik. Tak tak tak. Gurinyal. Jabang Blanga harita ngagurinyal. Jabang Blanga neuteub seukeut harita bari nyerengeh. Iya. Kula ngaku kana kahebatan anjeun euy, tapi anjeun teu bisa nalukeun kula. Sabab kula teu hayang wirang di kolong catang ku anjeun. Jabang Blana harina langsung ngawatek ajianana. Leungeunna hari tengah geter. Sanggeus kitu ngan blesat leungeun Jabang Blanga hari tengah blesat dibabukeun kana pelebah tarangna. Brak! Tarang Jabang Blanga sirahna harita pencar sabada harita kakeunaan ku ajian sorangan. Jabang Blanga harita geus eueuh dikieuna perlaya bunuh diri lantaran mengaku kana kemenangan Neng Jiah, mengaku kana keunggulan musuh. Sakabeh rakyat nu aya di dinya anak buahna Jabang Blanga nu tangtuna ngarasa kapaksa jadi anak buahna. Sabab lamun teu ngagugu geus tangtuna akibatna bakal fatal nekeranan. Neng Jiah nu ngarasa kaget tuh heran anu teu bisa nulungan ka Jabang Blanga sabab teu nyangka Jabang Blanga rek bunuh diri ngagunakeun ajian sorangan bari nepakeun kekuatan kana sirahna nepi ka bencar kawas kitu. Dina hatena Nyimas Jiah atanapi Neng Jiah harita ngomong. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu nyangka Jabang Blana rek nganggeuskeun hirupna sorangan. Neng Jiah nu ngarasa kaduhung anu teu bisa mawa Jabang Blanga kana jalan anu bener, kana jalan anu lempeng sesuai jeung ajaran manahanana nyaeta ajaran koridor Islam. Sajongjongan Neng Jiah ngahuleng. Sanggeus kitu harita pok aya nu ngomong di sagigereunana nu tetela geuningan eta teh. Si Kemar anu ngaran
loban lobin. Pok harita kiloban ngomong sorana lirih nyetana ka dia atanapi ka Neng Jia. Neng Jia atos gelis. Ayeuna jalmi anu memang tos ngariweuhkeun di pitempatan hiji jawara almarhum anu namina tos di kenal ka mana-mana. Jabang Blango ayeuna tos teu aya di kieuna. Mamang oge ngarasa sedih saleresna mah. Tapi dalah dikumaha kahoyong anjeunna kapan tah mah. Mamang oge ngaraos reueus ka Neng Geulis margi sacara henteu langsung Neng Geulis tos nulungan warga-warga di ieu pitempatan. Kitu ceuk omonganana Kiloban bari neuteub seukeut ngurilingkeun paneteupna ka sakabeh warga nu aya di dinya, kolot budak awe lalaki anu hayang nyaksian tarungna cikeneh anu jadi guruna nyaetana Jabang Blango jeung Neng Jia. Hei kasakabeh warga nu aya di dieu, khususna warga di kampung Buaya Mangap. Dina waktu ayeuna urang geus kadatangan hiji jawara anu namina nyaetana Neng Jia. Anu mana urang terang ayeuna mah anu tos nyelehkeun anu dianggap guru ku warga urang dieu nyaetana Ki Jabang Blanga. Anu mana ayeuna Ki Jabang Blana parantos perlaya. Ayeuna jelas urang tos teu aya hahalang deui pikeun neruskeun hirup urang di ieu desa. Ngamimitian deui urang tata deui ieu pilemuran teh supaya ngajadikeun ieu pilemuran teh lemur anu bener-bener genah keur urang, desa anu bener-bener aman, eueuh halangan itu jeung ieu tatanen kabeh di desa urang. Urang dipajukeun deui kawas biasa, urang ditata deui supaya rahayat di ieu tempat teh aman sajahtera. Satuju aja. Ayeuna mah geus ieu mayit ku urang-urang di Pulasara weh sakumaha mistina, sabab jelas urang anu jadi urang kampung di dieu ngarasa boga kawajiban kajenting kumaha oge. Neng ayeuna mah mamang jeung urang kampung di dieu jelas ngaraos katulungan ku Neng. Mamang, abdi jalmi biasa. Pami mamang ngarasos katulungannya nuhun. Abdi sakieu buktos Mamang. Neng Geulis sanaos kumaha oge warga-warga di dieu tangtos ngaraos reueus ngaraos buingah. Sanajan memang tadi nak kasebutkeun jalma anu bararandel bararogel jarahat tapi da kapaksa mamang terang
teu bisa nyingkah, teu bisa itu, teu bisa ieu nyingkahan kampung kamana pikeun nyingkah sedengkeun maranehanana nyahona hirupna lahirna di ieu kampung sanajan ieu kampung genjlong ku ayana jalma anu ngaran tadi Ki Jabang Blangko netang tuna bakal nuturkeun tapi ayeuna geus jelas Ki Blangko tos teu aya mah meureunnan warga urang dieu ge ngaraos ngiring bingah pan ayeuna mah tos warga-warga di dieu urang mula sarah heula ieu jalma keun da ieu mah urang bagianna piraku rek diantepkeun mah urang dikuburkeun sakumaha mistina ajaran-ajaran urang nya Sanggeus puguh kitu mayitna Ki Blangko harita anu langsung dibawa tur diamankeun ku warga-warga pikeun dikuburkeun sakumaha mistina sabab urang dinya teh tetela geuningan lain agamana lain agama Islam memang balalager tapi memang agamana lain agama Islam antukna Neng Jia harita dibawa ka hiji imah anu gede anu mana eta imah teh nu pernah dicicingan ku Ki Blangko nu mangrupakeun imah Kiloban Lobin anu teu boga keluarga deui kurduaan we teu boga sanak pamili jeung pamajikan teu boga anakna naon Kiloban Lobin kurduaan hirupna imahna direbut sanggeus ngarasa eleh talung nu antukna Kiloban Lobin teh kaluar ti kampung eta kabur lantaran teu wani nyang hareupan Jabang Blangko gek sararea harita diuk Neng Jia harita neuteub seukeut ka sakabeh jalma warga-warga didinya nu pararakianana aneh tangtuna pok Neng Jia harita ngomong ka Kiloban Kiloban sumuhun geulis katingalina di dieu mah teu aya naon-naonna maksudna teh teu aya musola teu nepi naon Kiloban harita ngareret ka Kilobin keur manehanana mah Kiloban Kilobin ngarti dasarua saaliran jeung Neng Jia tangtuna sanajan teu pinuh ku elmu jemar ku panalar dina ilmu-ilmu tur dasar agama Islam ngan saeutikna Kiloban jeung Kilobin mah memang manehna nganutna agama Islam duh nya kitu Neng di dieu teh teu aya musola margi di dieu teh mayoritasna agamana nu teu puguh sesembahanana kana jukut sumuhun kana jukut kana tatangkalan kana tatanen jeung sajabana pangemutna tatangkalan jeung tatanenan anu sanesna eta anu ngahirupan manusia oh sedengkeun mamang insya Allah lamun mamang mah agama Islam sanaos ilmu mamang anu cetek keneh nong teu sawios mang kieu we atuh ayeuna mah Neng kanuju ngalalana kumaha atuh pamibantosan heula we mamang di dieu meresan ieu kampung meresan hate-hate jalma nu aya di kampung ieu ulah patoja iya hartosna ulah paing-aing ulah asa itu asa ieu kahoyong mamang teh kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak batur lemur teh bener-bener tapi abi teu can pangalaman dina masalah kituna sanes ku pangalamanana tapi ku ajaran Neng anu di canak tur ditebarkeun ka ieu kampung maksudna ajaran
Mamang nyuhunkeun mamang tos gaduh boga tos gaduh niati kapungkur keneh. Mimiti ngismean, mimiti nyebarkeun itu jeung ieuna ari pek teh aya hileud ngahagamahan. Nyaetana jalmi almarhum teh janten mamang teh puyar dina sagala rupina. Mamang teu tiasa ngajak ka warga-warga. Anu salaresna mamang teh gaduh niat piraku kuletak kulitik duaan mamang di dieu agamana Islam sedengkeun nu lainna kan di luar Islam. Mamang teh rek salat asa kumaha ari teu salat da kawajiban Anu antuna kumaha? ucang-ucangan we mamang teh. Tapi memang ngajak abdi di dieu anu bade dilakukeun naon kitu mang? Mamang bade meredih tur nyuhunkeun. Mamang bade nyuhunkeun tambihan ilmu pangaweruh dina masalah tauhid, dina masalah dadasar agama Islam. Sanaos mamang urang Islam tapi jelas mamang teh kirang wawasan dina agama Islam. Kapanan cenah kajeun teuing saeutik oge ilmu teh kudu dibagikeun, kajeun teuing satetes pangarti kudu di ratakeun cenah. Supaya batur nyahoeun eta ge meunang ganjaran. Berjalema nu dialalajarepan jelas cenah ganjaranana 10 kali lipat tibatan jalma anu bisa jeung nu ngajarkeunana cenah. Kitu mang. Para mitra kaum dangu sadaya. Antukna Neng Jiah daek teu daek sabab Neng Jiah oge ngabogaan kawajiban. Kasebutkeun Neng Jiah dititah ku nu jadi bapakna, papatah ti nu jadi bapakna Ki Barja. Ulah pelit ku ilmu, ulah olok ku pangarti. Saeutik ilmu tangtu kudu dimanfaatkeun. Komo di lamun gede hartina Neng Jiah ayeuna daek teu daek manehna kudu ngabantu ka si mamang anu can ngarti. Kabeneran manehna kajeun henteu pinter oge ngarti. Antukna Neng Jiah nyaluyuan tur arek cicing sawatara waktu di dinya pikeun ngajarkeun mantuan si mamang ngolah pangabisa nyebarkeun agama Islam di eta pitempatan sanajan teu sapenuhna. Cag urang Tunda Neng Jiah anu ayeuna aya di kampung Buaya Mangap anu keur ngajarkeun babarengan jeung 2 jalma nu ngaran Loba atanapi nu ngaran Loban jeung Lobin. Kacaturkeun di tempat nu lain. Jalma anu init nu keur di perjalanan anu sakedeung deui nepi. Nyaetana ka Kampung Cilimus. Kampung Cilimus mangrupakeun kampungna Aki Barok. Aki Barok hiji guru gagah tur sakti, babaturanana nyaetana Aki Daud. Aki Daud anu leumpang duaan jeung Larasati nuju ke tempat Aki Barok. Pok Aki Daud harita ngomong bari eureun, panonana neuteub seukeut ka hareup. Dasati. Mohon bah.
Urang ayeuna geus nepi ka nu dituju tuh tingali. Gunukna itu tempat teh mangrupakeun lemur. Lemur? Nya, ieu nu ngaran lemur Cilimus. Urang bakal leumpang ka tengah pilemuran tapi urang bakal terus leumpang ka pasisian pilemuran. Engke urang bakal nepi ka imahna Aki Barok calon guru hidup. Oh, ini tercaket wah. Nya, mantak oge. Ayo. Antukna dua laleumpang deui. Bus ka pilemuran harita jalma-jalma anu rame di pilemuran bubuhan Kampung Cilimus teh kasebutkeun kampung nu gede. Ayam jago kongkorongok domba ting berele anjing ting jargug di tepi kampungan. Larasati ngarasa resep ngarasa reueus, loba tetenyoan hayam ting tirilik kadang-kadang diudag-udag ku jagona. Duanana terus leumpang ngaliwatan tengah lemur loba jalma anu ningalikeun kanu keur leumpang antara aki-aki jeung budak wanoja anu geulis rancunit nyaeta Neng Larasati. Terus kukurusukan keluar ti pelemuran jog anjog ka hiji tempat anu mana eta tempat teh kasebutkeun sanajan eta tempat jauh rada lumayan jauh ti pelemuran tapi tetela kaayaanana tiis simpe genahna keranan pikeun manehanana ibaratna niis jeung sajabah. Eta tempat teh anu aya imah tepat di sabara gede tapi rapih teh nyaetana imahna Ki Barok. Reg harita Ki Daud eureun nya kitu di Larasati. Ki Daud harita urat teret ka kenca ka katuhu eta imah teh meuni simpe jempli. Kur kadenge teuting carwitna sora manuk anu recet. Aki Daud harita pok ngomong ka Larasati. Daras. Bah. Kira-kira hidup bakal betah di dieu pan? Duh katu Abah. Kudu betah. Insyaallah Bah. Cek Larasati harita bari urat teret. Kadenge sorat cari cangkas maniting arnyok di gigireunana mantak wararaas kadenge. Pok harita Ki Daud uluk salam. Sampurasun. Bardor. Barok. Sampurasun. Rampes euy. Ulah di dieu sok katukangeun imah yeuh. Ulah keur niis deukeut balong yeuh. Kadenge harita anu nemalan anu nyebutkeun kudu ka tukang manehna keur niis deukeut balong. Neng Jiah atanapi Larasati anu teu ngadenge sora eta. Nu ngadenge teh kur Ki Daud we hungkul. Ki Daud anu nyerenge harita pok ngomong kanu jadi incuna nyaeta Larasati. Daras. Mohon Aki. Yu milu jeung Aki yu katukangan imah. Larasati teu baha harita ngingkig milu duaan. Nyamperkeun katukangan imah barang geus nepi harita katingali aya aki-aki anu keur diuk bari sila. Sedengkeun di hareupeunana aya kokocoran pancuran manikot nikmat genah tumaninahna keranan. Di hareupeunana aya balong anu ukuranna teu peuti sabaraha gede laukna katingali meuni bareureumna keranan. Sampurasun. Rampes. Geuningan euy. Wayah ki wari geus nepi ka dieu yeuh. Ceungna aya naon dieu? Tara teu bebeja ti anggalna rek ka dieu. Puguh kula ngahaja yeuh. Hayang nganjang silaturahmi geus liat teu wapanggih. Cek Ki Daud harita sok diuk. Tawa di imah we yuk. Cek Ki Barok harita ngajak ka imah.
Nyari ieu saha? Ieu teh incu kula pugu ngahaja kok kula dibawa ka dieu euy aya kaperluan. Oh, ayo urang ka imah tuh. Sanggeus pugu kitu mah harita Aki Daud nuturkeun Ki Barok asup ka jero imah. Sanggeus aya di jero imah, Ki Barok harita nita asup ka Ki Daud jeung ka Larasati. Katingali palupuh menikot herang nakeranan sanajan eta imah leutik teh. Tapi rapih nakeranan sanajan dieusian ku aki-aki. Aki da Barok hirup sorangan teu boga pamajikan itu jeung ieuna. Baheula pernah boga pamajikan hiji jawara sarua ngan pedah geus di kieuna. Sok diuk geulis. Mohon Abah. Cek Neng Larasati harita berigek tiuk emok depok. Aya naon sabenerna ieu teh euy Daud? Sabenerna kula teh lamun kudu diobrolkeun mah panjang euy, ngan geus we. Intina we kula teh hayang nitipkeun ieu incu kula pangdidikeun pangjaringkeun ku ilmu kasakten, ilmu panemuh jampe pamake sakalian jeung dasar-dasarna ilmu kana keagamaan. Oh, dah geuning ilaing percaya, biasana ge ilaing tara percaya ka kula. Ayeuna memang kula percaya we. Kudu percaya. Da yakin ilaing percaya ka kula pikeun ngadidik anak ilaing euy. Kula percaya. Sabab kula jeung ilaing lain batur sakatiga, lain batur kakarakwawuh kapan. Sati, Mohon Abah. ieu anu ngaran Aki Barok nu pernah diomongkeun. Nepangkeun Abah. Abdi Larasati. Larasati. Nadaek hidap geulis. Cicing di tempat anu sakitu hara-haraeun bari jeung sepi jempling kawas kieu. Insyaallah Abah. Abdi kersa. Daud. Kumaha Barok? Sabenerna aya naon euy? Nepikakeun anak incu ilaing dibawa ka dieu titah neangan ilmu di dieu. Ceuk kula oge panjang caritana engke oge bakal apal. Ngan intina dibawa ka dieu teh ieu incu kula teh anu anyar keneh ngayakeun sayembara. Sayembara pikeun naon? Sayembara pikeun neangan jodoh hiji jalma anu gagah. Apan ilaing baheula geus pernah datang ka imah kula. Bapana ieu jalma bapana ieu budak nu ngaran Darasari teh nyaetana anak kula anu ngaran Kiroges. Kiroges hiji jawara sanyajan hiji jawara tapi tetela manehanana mangrupakeun jalma anu beunghar. Anu tangtuna kabeungharanana kaancam ku jalma-jalma jahat nu matak. Larasati kudu boga salaki teh anu gagah. Oh, terus kamari ngayakeun sayembara. Larasati eleh ku hiji lalaki anu ngaranna Kiroban, budak pamuda gagah tur sakti. Ngan hanyakal tingkah lakuna Kiroban teh anu jelas. Kiroban henteu sarua jeung sapamadegan kula euy. Kalakuanana nu lumayan rada nirca. Tapi teu bisa kumaha
sabab geus dijanjikeun lamun bisa ngelehkeun Larasati rek dikawinkeun dina peuting harita keneh panghulu geus araraya. Oh gitu. Jadi ayeuna teh kulantaran eta kawina teu jadi, nah make jeung teu jadi sagala ganten sepuh eleh. Memang bulu kelek tidak sama dengan bulu nah ieu teh. Jadi kumaha itu pan geus eleh meureun. Jadi tetep kudu dikawinkeun lain itu teh. Kabur ka dieu teh kumaha ieu teh? Lain kitu caritana. Larasati memang geus eleh ku Kiroban nu hartina dina peuting harita kudu geus dikawinkeun. Larasati teh jeung Kiroban. Sanajan kula jeung nu jadi bapana katut Larasati teu panuju sanajan kumaha oge. Tapi teu bisa majar kumaha geus dijanjikeun geus pasti bakal kawin. Untungna aya hiji pamuda anu nulungan nyaeta ngaranna Dumakalakai. Ngelehkeun eta jalma nu ngaranna Kiroban dina gerakan nu kacida pisan cepetna nepikakeun nu ngaran Kiroban teh teu bisa walakaya dina gerakan anu kursa gebragan. Dumakalakai teh saha? Ulah oge teu apal Dumakalakai saha. Ulah ngaharep Dumakalakai anu jadi jodona sabab geus nyelehkeun Kiroban, tapi tetela eta Dumakalakai teh kur nyelehkeun hungkul. Nu saterusna Dumakalakai leungit ilang tanpa karana teuing ka mana ngilesna teuing ka mana ngaleosna. Ai. Jadi kumaha tuh? Antukna kulantaran Kiroban anu geus dielehkeun ku Dumakalakai tangtuna Kiroban moal naon ngaranna teh moal cicing kitu wae. Kiroban anu geus lumpuh anu geus kabedangan ilmu Dumakalakai